Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sareng Kang Dagol. Urang teraskeun ieu hanca caritana dina judul ngakalakeun siluman bagian ka-24. Hanca carita anu atos kalangkung nuju nyarioskeun Ki Palang anu katibanan deui cenah ieu ku teluhna cenah ngadu teluh teh kala kaeleh Ki Palang ieu kumaha ieu lajengan cariosna mangga kasadayana caraketan Ki Palang tuluy ngangkatkeun kana dua hayam camani kaluhureun haseup menyan anak keur kitu teh jelep cenah pakarang-pakarang anu dijadikeun tutumpakan sihir teluh teh narancep deui balik deui nancep kana eta hayam camani teh kurang ajar benar-benar ya kalau kade balikeun deui untung geus disadiakeun hayam camani ya lamun teu tingali cek ae bakal balik deui teh kana awak aki tapi ku aki dijadikeun ieu hayam teh kaganti awak aki kitu cenah ceuk Ki Palang teh ningali kana kaayaan saperti kitu si Jekai mah ngan ukur bati olohok we ngarasa kaget heran reuas eujeng manehanana teu nyangka sanajan manehanana bari reuas kitu oge teu nyangka lamun ti Ki Palang eleh cenah ngadu teluhna reuas manehanana teh kumaha cenah lamun eta pakarang teluh teh nyasab nibanan kana awak manehanana. Cak orang tunda kaayaan Ki Palang eujeng si Jekai. Urang caritakeun di tempat sejan Den Widura dibaturan ku si Leunyaay. Ti barang beurang keneh geus didarancang ku Ki Palang teh yen cenah. Si Leunyaay eujeng Den Widura malahan mawa balad ti kaulasan jalma rek ngajorag ka lembur pasisian rek newak atawa ngajorag ka Den Jugala jeung si Chandra harita teh maranehanana ti beurang keneh geus ararinit cenah kakocapkeun jauh ti padumukan Ki Imin ti lembur pasisian wanci geus mimiti asup pasosore panon poe ngagantung handap cahayana koneng umyang jiga lir emas sinangling ngaguratkeun kalangkang panjang dina taneuh nu geus mimiti baseuh sabab tadi hujan girimis megatan alam wanci harita. Di sisi pileuweungan aya sora lengkah-lengkah jalma nu diatur diusahakeun henteu kadenge tapi kusabab jalma anak loba sora daun garing ting keresek ting korosak kata mah eujeng pampung anu laleutik katincakan teu bisa kacegah. Saha cenah eta jalma-jalma teh tangtu wae eta teh si Leunyaay anu karep ngabaturan ka Den Widura malahan mah diiringkeun ku welasan jalma anak buahna Den Widura teh karep cenah rek ngajorag ka lembur pasisian rek newak Den Jugala jeung si Chandra. Harita teh maranehanana keur nyorang hiji leuweung anu brasna engkena teh lebahan pisan sisi lembur pasisian lemburna si Chandra. Eta jalma-jalma teh bari marawa pakarang sarupaning bedog cenah aya nu mawa peso tumak malahan mah panah oge nika dibabawa sagala rupa. Ieu jalma-jalma teh laleumpang we ngantai cenah lir ibarat mah cenah manehana teh nu dieu ngalet ngabandalet ngemat nyatang pinang gambring karep rek ngajorag ka lembur pasisian unggal langkah dipigawe kalawan ati-ati sabab ieu lain ngan ukur urusan nyulik biasa tapi ieu pancen ti Ki Palang anu dikokojoan malahan mah anu dikokojoan ku kapalana nyaeta Den Widura teh si Leunyaay nyarita. Nah
Ya teh kumaha arek diewat atawa diculik wae atawa arek ditanasa tika payah atawa kumaha ieu teh. Nya mun bisa mah kacerak hirup-hirup. Tapi lamun hese mah nyameureunana kembae sabab dititaku kipalang nage kitu. Cokot cerak kudu kabawa raga badagna awakna nah hirup atawa paeh gitulah. Ayeuna mah ulah pusing-pusing mikiranna urang jorag urang tewak we. Nya kitu cenah diantarana wangkungan jalma-jalma utamana mah Sileu Nyai jeung Den Widura anu tetep we ngagendik mapai-mapai jalan muru ka lembur pasisian teh. Waktu kaliwat waktu nyarelek henteu karasa jalan-jalan anu di sorang teuing geus sakumaha jauhna tuluy we muru ka tempat anu ditujuna teh. Teu karasa wanci teh geus mimiti wanci sarepna. Eta kaayaan kitu teh lebah pisan sisi lembur pasisian tidinya. Para nyai cenah aya hiji kilatu ceder cenah anu ngajadikeun jalma-jalma tidinya raruas. Tika ieu jalma-jalma anu keur laleumpang tika ieu jalma-jalma anu keur laleumpang teh arareureun. Satuluyna silih tingali katempo raraina beungeutna teh robah jadi biasa bab ku reuwas teh. Susuru naon teh eta teh? Ceuk hiji jalma nyeletuk ti tukang nyarita. Ngadenge kana sora anu saperti kitu Den Widura tuluy nyarita. Ulah lo bajatur teu piran dengan guludug kapan ayeuna teh keur usum iji-iji. Sanajan ayeuna panon poe rada caang tapi nyawa sorangan kapan cikeneh karak beres hujan tuluy ayeuna caang ayeuna geus aya guludug deui. Biasa eta mah tong loba guru ayo urang tuluykeun teu lalampahan kitu cenah ceuk Den Widura teh. Satuluyna Den Widura teh leumpang dewe nuluykeun kana lalampahan jiga nu teu loba kana pipikiran. Sabenerna mah dina hatena sorangan aya rasa teu ngeunah nu mimiti ngarayap kana hatena, rasa seber jeung kaget malahan mah honcewang oge mimiti ngagayot dina pipikiranna. Sabenerna lamun katingali mah ku panon dina kaayaan kitu teh, dina kaayaan aya kilat anu nyamber palahan mah disusul ku guludug teh. Sabenerna siluman peking tala geus mentangkeun kana elmuna. Siluman peking tala tangtu wae kalawan elmu silumana manehna teh geus ngambu yen aya bahaya cenah. Anu ngancem-ngancem arek ngadeuketan ka si jantra. Sabenerna mah ieu siluman peking tala teh moal arek ngalampahkeun hiji perkara moal atawa moal nyampur urusan manusia mah, tapi manehanana ngarasakeun kekuatan sajian anu di luar batas-batas kemanusiaan. Horeng sibana horeng siluman anu surup sumanding kana batu alina nu dibawa ku Den Widura teh karasakeun kekuatanana ku siluman peking tala. Barang anjeun ngagelegerna guludug siluman nu aya dina batu ali Den Widura teh saturina mah celong cenah. Kalawan teu karasa jeung teu katempo ku bangsa manusia mah ieu siluman teh ngaceleng. Katarik ku kakuatan nurhaka teu kungsi lila eta siluman teh nyaho-nyaho geus dicekel cenah palebah pundukna ku siluman peking tala. Siluman peking tala anu ngajanggelek awakna ngarupakeun hiji sinatria anu badag pisan nyekel kana pundukna eta siluman batu ali. Siluman batu ali we yo teu disebatkeun ya namina we yo. Siluman anu surup sumanding kana batu ali teh lil ibarat nyekel ucing, nyekel punduk kucing. Satuluyna disingharupkeun eta beungeutna siluman batu ali teh kana raraina siluman peking tala. Sanajan teu kadenge ku ceuli manusia, ieu siluman peking tala teh nyarita ka eta siluman batu ali.
Saha anjeun siluman. Karep anjeun rek asup ka lembur nu ku kaula keur dijaga. Hati-hati sia. Kitu cenah jeung siluman peking tala teh. Siluman batu ali nu sabenerna kaasup sakti. Dadak-dadakan manehna teh murungkut bakat ku sieun. Manehna teh nyaho yen dirina geus dicekel ku musuh anu kuat pisan. Kakuatan peking tala lain bantrak-bantrakeun, lain lawan-lawaneun manehanana. Sabenerna mah manehanana teh boga maksud lamun surup sumanding cenah. Dina batu ali anu dibawa ku Den Widura mah rek mantuan kana alpukana Den Widura, tapi rarancang eta teh geus kaambeueun teh aku siluman peking tala. Atuh saban-saban alpukah atau rarancangna kanyahoan ieu siluman batu ali teh kan ukur cicing we kabetem sabab berwas. Jeung manehanana ge ngarti yen ieu siluman anu geus nyerak manehanana teh lain siluman samanea. Kulantaran pananyana teh dijawab wae ieu ku siluman batu ali, siluman peking tala satuluyna nyarita deui. Awas anjeun ulah wani-wani ngalawan. Komo arek mantuan kana pagawean. Salah sahiji jalma anu keur ngalampahkeun kagorengan mah. Awas, lamun anjeun teu ngawaro, anjeun ku kula bakal dikerem. Moal bisa bebas lumampah ti ka 100 tahun. Ngarti? Tapi lamun anjeun nurut, anjeun ngakukur ditahan ku kaula. Tika meletekna poe ngan ukur sapeuting. Awas, lamun anjeun kabur, kaula bakal nganyawankeun kana laku lampah anjeun. Yo, ayeuna anjeun terus ditalikung ku kaula tina hiji tangkal. Kumaha? Naon anu arek anjeun pilih? Nah, arek ngaruh ka kaula atawa tetep arek mantuan ka eta jalma anu salah. Kitu cenah ceuk siluman peking tala teh. Siluman batu ali satuluyna ngagerentes kalawan sora anu teu kadenge. Kalawan sora anu ampir-ampiran teu kadenge. Ampun goreng taluk. Goreng embung lamun tika ditalikung atawa ditahan tika 100 tahun mah. Goreng mending nurut ka anjeun. Sakumaha pamenta anjeun. Kitu cenah ceuk siluman batu ali teh. Siluman peking tala nyarita. Alus. Mendingan gitu. Sok cicing atuh anjeunnya ulah ka mana-mana. Sanajan anjeun ku kaula ditinggalkeun awas. Lamun anjeun rek kaula bakal nyaho. Sot sanggeus kitu mah siluman peking tala teh srot. Nyirorot malahan awakna ge diwujudkeun we teu gede-gede teuing satuluyna mah. Ieu siluman batu ali teh tuluy dicangcang di hiji tangkal. Sanggeusna dinyangcang kana siluman batu ali teh siluman peking tala satuluyna nuluykeun kana alampahan. Manehna satuluyna kalayang cenah. Ngalayang nuturkeun ka baladna Den Widura nu keur terus maju we cenah. Teu sadar ieu balad teh yen maranehanna teh keur dituturkeun ku makhluk gaib nyaeta siluman teh. Siluman peking tala moal cenah karep arek nyampuran kana urusan jalma sejen mah, tapi karep ngan arek nang tayungan si jantra wungkul. Satuluyna marena mapatkeun kana campe pamakena ditiupkeun ke arah baladna Den Widura anu keur leumpang we muru ka sisi lembur teh. Sanggeusna ditiup ku eta ajian siluman peking tala temahna satuluyna ieu balad-balad Den Widura teh laleumpang we tuluy noyon teu tolih kana nanaon, tapi leumpangna teh aneh ku kurilingan we cenah di sisi lembur ngurilingan lembur. Saban-saban maranehanana asup sabab cenah geus katempo celak-celak aya lampu ti jero lembur. Manehna asup ka jero lembur tapi pengkol deui ka sisi lembur. Kitu jeung kitu we tuluy-tuluyan anu tungtungna mah tika ampir isuk. Anu tungtungna mah tika ampir isuk satuluyna bakal dicaritakeun engke kana kaayaanana. Gitu cenah ya. Kakocapkeun di imahna Ki Imin anu masih keneh we cenah ngubaran dan jugala
anu samemehna kena ku teluhna tiki palang teh aya nama dan juga teh geus bisa gendiung malahan mah keur nginum we renghapna geus tenang deui malahan mah geus bisa ditanya naon cenah anu masih keneh karasa bisi aya nyeri anu can kaubaran dan juga ngawaler ari nyari nama geus teu patiki tapi tadi mah aduh mereka ripuh pisan tapi aya nama rada geus longsong kieu teu aya nu karasa deui tapi leusna aduh masih keneh karasa tur masih keneh rada lieur kitu cenah ceuk dan juga teh Ki Imin nyarita nya wajar sabab yang tonton ge anjeun teh geus kakonaan ku sihir teluh atawa istilah nama santet teh meureun ngaranna jauh dongjong deui santet na ge eta teh rohaka istilah nama keras lah kuat kurang-kurang na anjeun kuat mah batin anjeun ujung tareka aki meureunan aya naonnya aya maunatna alhamdulillah atuh tepati teuing sanajan anjeun teh sabenerna mah kawilang parah ieu teh saha eta tiki teu kudu nyaho ti mana mah nu penting mah anjeun salamet kitu mah kitu we atuh ge dina kekayaan saperti kitu anak keur kitu teh di luar kadenge jalma aya nu keketrok satuluina si Chandra nyarita saha di luar aya saha eta yo kuring Kang Obon Kang Obon aya naon Kang Obon Chandra hampura yo Chandra rek sugan can Kang ceuk si Chandra bari kuniang maena teh hanyat nyamperkeun kana Banto satuluina mah muka Banto sakumaha biasana sanggeus kitu Kang Obon asup rada guragiru sanggeus diuk rada reneh tuluy Kang Obon nyarita aya naon nya teh Kang Obon ceuk Ki Imin ditanya seperti kitu satuluina Kang Obon ngajawab Ki Chandra jung juga lah jeung anjeun oge yo kieu kuring teh bieu teh ngadenge nu ribuh di hareupeun imah cing teh aya naon cenah rona manggihan hiji perkara anu aneh aya aneh naon Kang ceuk si Chandra teh nyilu temannya kieu yu cenah ronda teh ukur ngulingan lemur we sanajan beuneunan sadariun oge maranehanna teh kapaksa tah sabab deui jika aya nu nyurigakeun cenah di sisi lemur gitu aya naon atuh ceuk din juga teh mairan heula juga lah yo tah sanggeus ditalingakeun teh cenah aya meureun belasna jalma mah lalumpang we naroyon malahan mah ditanya kuruna teh teu ngajawab tika aya anu diteke atawa digebuk oge tapi jiga teu paduli we lalumpang we nguriling cenah jiga nu khusuk pisan teuing kunaon teh aya aneh-aneh teuing sugan Ki Imin Ki Imin mah rada nyoho kitu tah ceuk Kang Obon ngajelaskeun pamaksudanana yen ngalaporkeun aya kajadian aneh di eta lembur tidinya Ki Imin rada kerung heran cenah naon anu sabenerna kajadian satuluina Ki Imin nyarita nya aki oge teh nyaho atuh tapi aki oge jadi penasaran hayu urang teh ngalikeun ke kuring nyiring meunang ulah waka atuh anjeun mah Chandra karunya hitungan dan juga lah sorangan mah bisi ayana naon ulah ki kuring ge jadi penasaran upami aki ngabedian mah kuring oge hayang ningali atuh ceuk dan juga lah teh ari anjeun geus jangan geus bisa keluar pan ceuk kuring oge geus teu karasa naon deui ngan tadi mah rasa lulus keneh tapi hari ukur lempang ka sisi lemur mah bangunna mah bisa gaeng atuh arek ngilu mah atuh sararea we tapi awas hati-hati Chandra ulah jauh bisi leuseun keneh jabal leueur lain geus hujan tadi teh nya ki kuring moal jauh ti Kang Jugala ayo Chandra yuk satuluy nama opatan keluar we ti imah rek manakeun cenah hayang nyaho
sakumaha anu dilaporkeun ku si ku Mang Obon teh. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Lungan mah tereh nungtungkeun ye cenah ya cariosna ye sabab sababaraha lembar deui sanaos ieu teh naonnya masih keneh rada panjang ye cariosna teh. Aya serina cenah ye. Kahiji beunang seri Siluman Piet, kadua ieu seri ngakalakeun siluman. Tapi kumaha ieu lajengan episode nu ayeuna makanya diantos wae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui.